busana maneka warna Sri Tinun ing pasewakan busana maneka warna serba kapus kemudian yang pajaraking sarwaro rengking manik narawata dan narawata Banglus lampai gentur kang tinutur gentrak kang cinari tegelis kang kapiwarti enggal anu kacariwa ngawiyosakeun kawontenan nagara sawarga banang ieu nagara sawarga banang nyaeta hiji nagara anu parantos sasatna kaceluka kana nyewu kalka kajana pria kajam paring angin-angin dupi anu jadi kakasih Nalendra raja di nagara sawarga banang kakasih Raja Jayeng Suksena anu dina waktu si sang Nalendra anu jumiosna wakahing setinggil binaturata ngahing gedampat gentap pinalipiting sososari nenggana warat nalemek babut prangwedhani ginana widajebat kasturi lan sinebaran sari-sari remagantian pati kakasih Jayeng Suksara kalayan senopati ngalaga pahlawan kakasih Jayeng Denta bangsa Jayeng Gungku ya dedi sami tungkul kamari kerutat nyembah tarimang sabda acrih ningali pamor Nalendra watak wantus sang Nalendra sakti mandraguna pangawakan jangkung gede simar dada bewe simurus taya papanana pasemolir bang barongan upamangan dikasentak senor nirahangan dikakawat daling lisan mekaten pengantikanipun ayah kadang ingsun patih Jayeng Suksara coba kakarep tiuk dawge senopati adi akang ai kaparayun biar kita tawang komanda paduka abdi Gusti nampi datang pembagi layan unjuk semangat ngahaturkeun semua bukti kunyupan dengan Sri Paduka ya Patih Allah pujastuti sampean aku terima dening tangan lorok kiwat dengan simpen puluge hati pun dehing mastakai nuhun Paduka kalihna perkawis naon Agung siu cukup lumur jimara hapunten anu kateda tina pihak kalepatan Paduka saling malum nuhun aya pikrasa naon pura dampak Gusti krasa nimalan tansah diajeng aja tunggu bang cobi Senopati kapayun yi eta saha tetegan Sri Paduka Gusti pupu dening ati sembaheun abdi-abdi saeusi nagri abdi Gusti nampi kana pembage kalayan ngahaturkeun sumrah baktus kunjuk panji yah diterima Senopati kahunyuk Kakang Mas Kakang Pati ditampi nuhun Kakang ji kalihna ti eta aya pikrasa naon ieu teh Gusti kalayan hapunten bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologog sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesanya wadah tutung biritna eta sacarana bilih aya cara nu kabantun ti desa nu kajingjing ti pakemitan nu kagusur ti kampung anu henteu sapuk sareng mamanahan maklum anu disuhunkeun saling maklum yi nuhun
aya naon ya aya pikir senang paduka patih kaulan ya saperkara kula sono kadua perkara kula ngahaturkeun nuhun kana jasa sampean patih oge senopati oge sajumlah aparatur nagara timalan ku pangrojongna ku sumangetna gawe dina ngeusian kamerdekaan di negara timalan kalayan kula amanat minta supaya ditingkatkeun dina sagala rupa widang kagiatan diestokeun pisan paduka Gusti diestokeun pancen paduka nah kalayan dina waktu ayeuna katingal pesatna pangwangunan upami dibentenkeun sareng taun-taun nu parantos kalangkung aduh asa tebih pisan paduka ya syukur sagala ningkat Gusti dina waktu ayeuna teh harga ningkat gaji naik nya gitu bulan syukur sajaba nanti kitu kula purwanga haturanan linggih Rayi Patih oge senopati meureun katingali awak kula sasatina waktu ayeuna teh ngumun ngangung bingung anu teu manghitung-hitung susah ku taya papadana asa eueuh pibatureun hirup tiris asa eueuh pikeun pisimuteunana kareudang asa eueuh pikeun tinggi paseunana pati aulan nah aya kapalai naon atuh paduka saya blak-blakane atuh Gusti da upami salira teh damang mah matak jadi rugi ka abdina kumaha eta ari anu jadi panyakit kana batin teh lintang ti kuayana kanyaah anu nyantel dina hate karo jadi anak memang kitu menguhing ka anak komo lamun sigloba nyak sia nu loba anak geuning kitu kanu gedenya ku gedena kanu leutiknya ku leutikna kanu lalakinya ku lalakina kanu awewenya ku awewena kanu pinternya ku pinterna sanajan kanu bodoh ge nya ku bodohna Rayi wayana kula boga anak awewe ulu tuang putra nah kunaon sasatina waktu ayeuna teh geus remaja putri mikiran kaula teh da kaula teh moal hirup wae tangtu aya anu kudu baris nuluykeun ieu nagara si Nyai kudu boga salaki sok sieun teu payu anak kula pati ari paduka pangeran mah bade nangeui ti bongkokna Gusti tangtos aya jodoh nangke oge tapi kula kayang nyaho ka urang mana ka saha jadi kula pati-pati hayang boga mantu oge kaula teh kayang kahiji manusa sasat anu pinuh ilmu jemara panalar sugih ku pangarti berat beunghar buru dijuru bro dipantong ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit sikan kira-kirana ku Rayi talaah ka urang mana pijodoeunana ka saha kitu kayana kula teh hayang nyaho pimantueun ti ayeuna keneh itu pati oge senopati rupina parantos teh sabar parai-palai mantuan paru iya bener pati iya kaula teh sabenerna hayang gerah hajat ada tanya Gus hajat
Kaula tes hayang ngumpulkeun CS para inohong hayang kumpul bari digigireun anak kaula digeneng kuminantu kaula anu kasep bari nabeunghar. Itu pati sabenerna kaula. Gusti moal teu sagala ditabuh. Sekarang dipanggil gitu kan. Gamelan anu pangsaena gamelan besi. Eta. Milarian di mana anu sae? Di Cibiuk si Opa ya. Nya. Nah di Marahaya di Pasir Huni. Nya Gusti batur manong ning nang nong nang nang ning saron teh menok nik nak nok nak nak nik. Sada saniwara baheula Gusti kitu tah. Sada tunil. Atuh cenah urang nanggap beluk mah. Kata beluk di mana tah? Di Cibiuk. Beres. Nanggap celempungan. Atuh cenah tukang hiasna aya tina ti Kiara Condong. Beres. Garwana Pak Guru Suparman. Nanggap rengkong ti Jangkurang. Hubungan ka Bapak Lurah Jangkurang Bapak Komar. Eta teh Gitu kulan Gusti sakantenan nyuhunkeun sayur-sayuranana ti Bah Komar tinya ti Bapak Lurah Jangkurang kaya-kayaning kentang, cabe, tomat, wilu kemi, sareng sagala rupi nawai kempel ke Gustinya. Iya. lauk emas lah kata pudi we kanyata. Atuh priyogi kembang kadinya we ka Wastu Kancana ka Pak Haji Anun. Nya. Syukur-syukurkeun soal eta. Ngan ieu soal pijodohna anak kula ka urang mana? Jing Sugan Rai. Apa? Gusti sae. Dupi kakasihna teh saha teh tuang putra teh Gusti? Puspa Kancanawati. Puspa Kancanawati. Puspa kitu mah ganda. Aripu teh Kidul. Terus? Ai kulon. Pak kulon kene. Ka wetan. Ca wetan. Na wetan. Wa kidul. Ti kidul. Jadi jodohna teh seueur ti kidul aya, ti kulon aya, ieu teh wetan aya Gusti. Di mana-mana we tah mah jodohna. Mangga pilih we eta mah. Duka pipinahan ieu teh jodohna teh duka kumaha ieu teh. Sing baik siapa? Mane masa jadi duit we, jadi dukun teh. Asa ngocor we teh mata batu. Muhun kulan Gusti kitu tah. Oh, da abdi mah jalmi balelo teh aya kanyaho Gusti. Nanging aya hiji panita anu wacis. Aya hiji panita anu wacis. Malahan menika Jojo teh panita teh ku jalma-jalma. Rupi-rupi nu sumpingna teh nu hayang payu dagang. Anu hayang gara buru-buru menang jodoh. Anu palai rupi-rupi we kadinya mah Gusti. Yang jadi kubu. Nu palai jadi kubu. Nu palai jadi RT wae aya. Aya oge nu palai tilar ti dunya. Kitu bulan Gusti. Iya. Saha jadi? Ari eta panita teh kakasihna teh panita Sidik Mulya. Sidik Mulya. Deukeut ka di Sidik kota. Timalan Gusti. Sidik Mulya teh urang mana? Duka ti Jono da Sidik apa Haji Sidik ti Jono mah nya. Sidik sama sakitu bulan Gusti. Urang mana? Didinya di perbatasan Busir daya Gusti. Cikan salukan lamunnya bener eta aya panita wacis. Saciduh mah teu sakecap nyata numutkeun wartos tinu peunang dipercaya. Marihan weruh sadurung widara. Kitu ya. Pingah kamar wakas. Iya. Amar watas suta
ingah nakal ngiri-ngiri lagi Nira. Ya, ingkang midanget. Ingkang midanget. Coba menta supaya teang eta Pandita Suropati tening. Cing hayangnya. Teang ku Andika Ki Adi. Oh ayeuna Gusti. Iya. Sae kulan Gusti bade kana kareta we supados cepetnya Gusti. Ya. Ini amit Gusti rampung daud tutas panganik. Ini. Dekat satur lami di jalana ieu Pandita Sidik Mulia parantos kacandaku ieu utusannya teh Senopati ing negara. Botenan tawis dangu sapratane pun sampun prata ngadeping pangkonan Nalendra. Ningali si Senopati geus datang Patih. Tanderatan ngademaran. Datang nira. Maneu pagulingan ran. Pagulingan ran. Datan dira tengah maneu pagulingan ran. Wis kena tihin kinasti. Kersayang widi. Ya aduh segala lempur teuing nya teh simabi teh dicana kaya karaton anu sakieu hururung harerangna. Entong make jeung leuwas Abah Aki. Tenangkeun emutan Ki. Tenang ya Abah Ki nya di dieu nya. Tenang. Nu penting mah komisi we kauing. Uang dengar. Uang dengar. Kapayun Pandita. Cobi kapayun Bapak kasepuhan. Alala jerih nun. Tong era-era sok masuk. Pangapunten atuh nun. Cobi kapayun. Iya. Ulah ngalaper. Walala jerih we disimak di tenun. Kalayan semah kapihatur konyuk panjenengan Sri Paduka. Ya! Diterima Bapak Kasepuhan Mahapandita. Kalayan punten kapengkeran ya Gusti Pati, Gusti Senopati. Mangga lingi. Lingi, syabah. Kalayan unjuk sumanga aya pikir saya kieu Aki. Duh, tobat Gusti. Ulah gempur. Aki cing apa cing uninga kana adat sang Nalendra. Sanajan bari jeung saha kadua gaplok. Tapi manahna mah cing percanten. Bersih Aki. Cing tegar. Kieu Aki. Kula bakal nanya ka Aki yen kula boga anak awewe. Memang cek kula salaku bapana anak kula gelis kawanti-wanti enak kabina-bina lucu taya nunuruban lirep widadari lumungsur ti kahyangan. Allah. Eta. Sumuh. Ari ngarana pun anak Dewi Puspakancanawati. Tuang putra teh kakasihna teh Dewi Puspakancanawati. Ya. Senen wedana. Maton-maton wartoskeun tanah. Sumuhun. Ari ada kaula geus remaja putri dina waktu ayeuna anak kula kudu boga salaki pasti. Oh, tangtos nu.
dari pangeran parantos ngayakeun jojodoan tangtos bakal aya jodoh nah komo bari jeung putra raja tapi aku pati-pati kula boga mantu hayang ka jalma anu beunghar anak raja jalma anu hurung nangtung siang lempang buru di juru buru dipatong ngalayar di tengah imah tanpa la saluhureun kaula harta kakayaanana atuh saimbang etanya dedi dina harti wajah jeung wajah bos jeung bos bos jeung bos sabab anak kaula salaku wanita karir mudah-mudahan dahane Gusti tuang putra teh kengeng jodoh atuh anu leres-leres bakanya ka tuang putra ya